Hari barang datang di keperokan asal ngadu japati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kudrot jeung irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat jadi haplah anu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing satiap manusia hirup tumpul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalolepatan sakapeung janji ayeuna sopoho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nu simkuring dipihormat, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah ligih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal geuna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sadaya gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja. Nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajiana. Dan ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nahan anak gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merekna kieu? Di mana-mana ge ajengan mah gamis ngangsar sorban ngagaplek udang badak. Lamun kurumuy ajengan kitu kabeh oge mustami sok narangtung wilujeng sumping al-mukarrom. Nah da ka urang mah kuat eueuh. Turun tina mobil kalahkah well. Nepi ka eueuh assalamualaikum. Bio oge di ditu teh nanyakeun heula geuning aya warung ulah ditu cing ibu aya pangaosan. Nah bari ngahoak ongkoh teh ustadna ge telat bari ka urang gitu. Cing meureun sibuk ustadna olo-olo we kitu. Dalam si eta datang ka dieu dicekek jiga mah. Nah atuh cek ustad bagi jeung telat heuda aya jadwal teh lain mikiran di dieu wungkul. Ieu teh meureun anu kadua, anu katilu ge aya keneh masih kana di Karawang. Timbul pertanyaan cek ibu, aduh aya sapoe nepi ka 3 meureunnya bunga atau dijawab ku kuring, lain bunga lain atau rugi. Panggung kahiji kuring teu tuang sabab rusuh ka panggung kadua. Dari dia ge biheung apan rusuh ka panggung katilu ngan panitia teh da geus ngarti di mana ajengan dedahar dibahankeun cenah bejana mah. Anu biasa kitu. Hadirin kaum muslimin, lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? Bisi neangan urang. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae.
kabeh ge arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge syukur ger wae ibu oge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae berarti lamun kitu ilmu teh boro-boro moncoran batur moncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa saha atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji jawabanana jalma nu kosong hatena jelema nu bersih hatena mata nu kudu kurang dialusan lain banget teuing da geulis banget aya skincare banget geulis bodas pan anger punuk merengek hayang geulis awak mah babari tah nu hese mah ngageulisan eusi hate wedak pake lipstik pake bareng atuh jeung amis budi ai wedak handel lipstik beureum ai teu haseum pamatu batur moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna batur bakal ngaragaan karena akhlakna well mata keur ibu da keur nanahaun tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam wek kata mamilu jeung kasindiran tiung saragam baju saragam keur nanahaun lamun hate teu saragam berarti nu kudu kurang disaragamkeun tah eusi hate dialusan awak ibu anger jeung teri ge mahal kene teri paeh hargana 25.000 sakilo panggeulis-geulisna di Karawang lamun maot teu neun di pasar moal aya anu meuli mat harga diri manusia lain kudu ditoong hartana lain kudu ditoong bandana tah toong mah eusi hate nu sabenerna rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada make kopiah di dasi jeung di jas tapi aspal dilalebok hirup teu kudu legeg sabab hirup mah ukur sesebutan disebut alus kudu goreng disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat ge ku rakyat disebut daek ge kudu kedul tong make jeung sombong pedah disebut batur nana gerhana disebut ustad kiai ajengan teu hararayang teuing nama ge jeung teu hayang sabab guring apat gawena lain butuh gelarna cek batur kiai cek batur ajengan mana gawe nu sabenerna apan ustad kiai ajengan teh boga gawe warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di Karawang aya nu baru sampean kuring yakin eta mah lain tahajud tapi asam urat Nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal eta ibu teh sukudon apan awak ibu ge boga pangaboga di imah naon we anu dipikaresep dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun ternyata urang teh arek disebut batur disebut ustad disebut kiai disebut ajengan bawa kana gawe nu sabenerna mana atuh tugas ustad tugas kiai tugas ajengan teh geuning urang teh asa nepi ka tempat eta maka tong legeg teuing beda disebut pejabat eta ge ku rakyat nyaralon geuning ayeuna eureun rakyat tong nyoblos jadi moal matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat apan maranehanana jadi lantaran dicoblos rakyat bener ulah aralus keur kampanye aya geus jadi geblus ka alam gaib berkampanye unggal imah di tepungan coblos abdi geus jadi mekuat hese panggih acan panggih di jalan ge teu ingeteun teuing henteu baligo pagede-gede rakyat mah teu butuh baligo butuhna ge gede gawe ke rakyat
ulah segala atas nama rakyat ternyata mentingkeun diri sorangan disebut pejabat karena aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek ningpin cucunguk well ukur disebut hidup ibu ge disebut daek pangaosan kudu kedul matak ibu teh geus daek teh kudu nuhun kanu kedul dalamun batur daek mah teu mungkin ibu disebut daek bener matak ibu disebut daek teh kudu kedul ngan ulah boga rasa bahwa ieu teh adalah ibadah anu pangna da cantang tuh batur teu hadir ka ieu tempat ibadah teu katempo ibadah teu diedeng-edeng ibadah teu nyaho ibadah naon eta nu teu datang hiji keur nyangu dua masak tilu nyambel salaki datang mah naha teu ngaos hiji bapak teu acan gaduh izin tinu jadi caroge teu meunang kaluar ti imah tanpa bareng jeung salaki tak urang ieu curiga mangkaning ti dieu teh ti lohor izin heula henteu tah lamun henteu leuwih hade balik piomong itu teu ngaji keur masak keur nyangu bapak urang tuang da ma oge teu acan neda dekul maranehanana barang dahar eta teh ibadah gede nohonan kana kahayang salaki nu paling paur ibu datang ka dieu nyangu acan masak acan sing eling salaki keur pepelengkingan ayeuna dina kursi balik ibu langsung nafsu lila-lila teuing pangaosan teh pan ngajawab ibu bari amok lila ustad datangna jadi ibadah moal pak ngadon ngomongkeun urang har geuning aya di tukang oh kieu tuh cantang tuh timpa teh ceung ibu da sigeung ku salaki diomongkeun kitu matakna ceung aing ge datang aya pangaosan leung cedog wae atuh kumaha ceuk salaki heulain kitu geura nyangu kos belana hideung we sorangan ladang pengajian tetan cantu jadi ibadah nu aya mangadon pasea jeung salakina bener tak ayeuna ieu nu datang aya nu uih aya nu hadir Pak isuk teh bakal ditanya kudu balik kumaha euy pengajian kumaha ceuk ibu rame we hal anu cantang tuh apakah ibu pengajian jeung Allah teuing apakah nana gerhana ceramah jeung Allah teuing apakah ibu maca sholawat jeung Allah teuing nama jeung teuing apakah ibu pengajian ayeuna jeung Allah jawaban innallaha ma'ana teh hese saestuna cek ilmu hakikatnya cek ilmu hakikat saestuna jalma nu bakal dibere kasalamatan teh nu salawasna jeung Gusti Allah ayeuna ibu pengajian jeung Gusti Allah waduh lain jeung naon atuh pedah we nu datang nana gerhana sok bere ustad setempat paling datang 2 jajar pak berarti lain jeung Allah ibu teh jeung naon jeung hayang nempo nu ngaranna gerhana nyaho urang oge ayeuna nana gerhana ceramah jeung Allah teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal kata ibu teh lain jeung Allah jeung suudon lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar nepi ka teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung saha atuh jeung duit matak akhirat teh geuning barang mahal barang hese barang piripuheun tapi urang keukeuh kudu mikeun diri neangan pi akhirat teh matak kuring teh hararayang asli dalamun kuring ceramah ge teh sebenarnya pahala teh 3 bawa mobil make bensin pahala sodako harta berarti bisa kuncai geuning atuh dakul kuring ceramah nerangkeun ilmu pahala tina ilmu atuh nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal ieu geuning lalajo dina TikTok lalajo dina YouTube ieu napak ngecemel nu jamret dia teh nini ge ngajak ngadak-ngadak jadi asang ora nu ngecemel ditempun ini kuat hayam nyekek asli nama da nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal 3 pahala harta pahala ilmu pahala silaturahmi lamun panitia nepi ka teu barang bere kumaha atuh lamun panitia mere pahala leungit duit meunang
tinggal tanya karena awak kuring eta gitu bebongok ustad edek milih duit milih pahala jawaban anak duit lah berarti lamun gitu urang teh tetep cicing teh lain mikiran akhirat anger pak mikiran urusan duniawi bener kapan kaasup ibu sarua ibu oge matak hadirin kaum muslimin hakikat hirup mah ulah waka sombong ku disebut dan disebut beunghar oge kuno miskin toong jasa si miskin lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyen kuburan pangheulana nyokot pasaran pangheulana ngurebkeun tahlil 100 poe si miskin matara eureun matak hargaan jelema beunghar tuh si miskin kumaha ngahargaanana gera bantuan ekonomina pangomeankeun imahna sakolakeun budakna tah eta teh tugas jelema beunghar sabab hirup teh geuning butuh kuno miskin matak lamun aya di dieu jelema beunghar maot hek teu akur jeung nu miskin kali-kali mah dendam nu miskin teh saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan atuh eueuh nu nganterkeun pek jam 8 peuting aclok-aclokan sorangan manusia ulah coba-coba goreng jeung batur hakikat hirup urang butuh ku batur make tiung menang batur make baju menang batur calana ge menang batur selop oge menang batur imah oge menang batur dikubur ge ku batur diboehan ku batur maca sholawat ge ku batur tahlil oge batur maka bejakeun ka jelema nu sok goreng wae jeung batur na ari si lain rek hirup sorangan di dunya tanpa batur weh butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung batur komo jeung dulur ulah perebut harta nepi ka pasea adi jeung lanceuk nepi ka teu akur sing saladadar sing eling harta ditinggalkeun nah bet dipaseakeun kenah ieu ceramah euy unggeuk sararea euy harta ditinggalkeun harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun mun ibu eudeuh pasea karena Allah salaki telat salat subuh gugahkeun acan hudang wae boga hak ibu ngahoak apan ibunya lain sakadar di dunia tapi ibu ge nya nepi ka akhirat bapana hampura bilih teu acan tepan lain deuk ngaganggu kana tingkahna bapa ngan emak teh hayang bareng di akhirat jaga pan urang mati balik lamun setoran leutik hohoak lamun salaki can salat mah keun bae tunuheun tah eta teh awewe teh karek nyaah secara dunia can nyaah secara akhirat bener ngan make metode atuh ngahudangkeun salat teh sun keningna pan salaki teh hudang aya naon mamah gerana tepan pernah bapak dihudangkeun di sun kening hadapi bahayaeun cobaan ke subuh tiung tarang salaki kumajak salaki apan geus peuting mah nya ayeuna eudeuh deui ka mana we si eta melumpatna teh ulah ibu sanajan ibu keheul sanajan ibu amak ka salaki ulah pernah teu ngahargaan anu jadi salaki hudangkeun kalayan penuh ku cinta ieu meunah keheul atuh ka salaki geus hudang jebrot depan bujurna dijekok bari di rok nanti disingkapkeun eta teh ngahudangkeun salaki rap sigrap Purwadewa ngagerem eta rek ngahudangkeun hudang bagong salaki dianggap bagong atuh puguh pas hudang teh aduh lamun mamah nyebut bagong berarti sapeupeting hees ejing beukangna kumaha ceuk anak lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduaan anak begu jang akhirna salat tetulut pasea tuluy sing penuh dengan cinta nah sabab ancaman ti Allah Rabbul Alamin ibadah ditolak teu ditarima lamun salaki nyeri hate ku budi sikap jeung lampah nu ngaran pamajikan tombok bapak-bapak ngareret ka ibu hayang teh kada kadarengieun
ibadah ditolak teu ditarima lamun salaki nyeri hate kudu ngaran pamajikan. Maka ibu yakin boga dosa karena jadi salaki bubar ti dieu wayahna kudu nyuuh menta hampura salaki keur cicing beri nangtung geuwat tangkeup aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah tobat paling kuateun 2 poe Pak saminggu mah angere duit leutik manyun deui balik di kebon ibu teh siap-siap nalawang pantok lain ngablu wae atuh bapana geuning sumping rengkuh ya teh lain kieu wae cek salaki teh nya mah tempo lu atlet kesa ngoprot artina capek merjuangkeun saha eta bapak usaha merjuangkeun pamajikan di mana-mana ngeus seperti gitu cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula da urang mah rumah tangga ge rumah tangga leutik cokot cai teu make gula tapi ibu pupun tenang hampura bapana ai teh teu jeung gula-gula acan mah nganyangakeun surput ku salaki diinum katempo jika nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi pamajikan we ka salaki geus kitu ceklan leungeunna suntangan geus suntangan bawa ka jamban beli bapak bade iba tah ieu sabuna ieu odolna tah ieu andukna dakul salaki mandi beres mandi siapkeun sarung baju kokok kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak bilih teh acan netepan heula beres salaki salat kuliwet ibu ka hareup nyuuh dina lahunan bapana hampura abdi capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan izin abdi hapunten ti bareto nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun anu jadi salaki sedengkeun akang teh puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa hormateun abdi damaeun abdi ieu ceramah jero teuing da ditempo teh eueuh nu kitu mah tak alolohok we kieu tak komo nu belah ditu mah eueuh bisa nu tukang sarua lawan sok ibu heuh kitu ustad edek maki kituan ka salaki tapi salakina nu kumaha heula atuh sok dia salakina nu kumaha heula salaki nu bener-bener tanggung jawab kanu jadi pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan da baeudna pamajikan teh baeudna lain salah-salah teuing pamajikan kurang rasiko betul aduh ibu-ibu bari ngarang ka panggung lebok kurang rasiko baeud pamajikan kieu ye salaki nu tanggung jawab mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu ye beasna mah dangdan ta alatna mah balanya ye duitna jongjon ibu ieu mah atuh da tita nyangu beas eueuh tita masak sagala eueuh rungsing heuh well baeud pamajikan bapak kudu tampil sebagai pemimpin sing ngarti kunaon pamajikan baeud boa-boa aya kasalahan dina awak urang salaku salaki meujeuh pamajikan baeud tong ditanya dalamun pamajikan baeud ditanya nemalana ge mah tak pika nyerieun kunaon baeud ku sia ngeus bapak urang mah tong loba nanya teang padaringan ngeus kosong meujeuh pamajikan baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh pamajikan baeud toong wedak geus dekok tengahna meujeuh pamajikan baeud toong kaluar aya tukang baso pamajikan nolol tina janela duitna teu boga meujeuh pamajikan baeud matak bapak tampil sebagai pemimpin kudu mere solusi ceklan duit 2 juta ibu keur baeud asongkeun kana gadona mamah baeud dibere 2 juta langsung nangkep pok ngomongna lain tadi iya teh pemimpin alus benar kena ya sama ibu jeung bapak balik tidak teh bakal burger kan kadenge teh tadi pengawasan kadenge nu paling paur lalaki saruana pamajikan baeud di baeudan geus nu rada gelo
pamajikan baeud mah lucu kumis eueuh jangot eueuh baeud sanajeng jiga jeruk deuk bitu pan bapak mah geus dibedakeun kumis jadi jangot jadi coba nu kumisan jeung janggotan baeud da jiga lele useupeun atuh matak lalaki lain kudu buat baeud lalaki nya menipas ngomong teh cobaan we kumis badag jangot panjang jamotrot da ngewa atuh ibu mapan kumis eueuh jangot eueuh dina baeud de rada alus artina balen saimbang sehingga bakal terjadi perubahan sifat geus pangaosan teh bakal katempo akhlakna robah da urang teh sakapeung mah ibadah teh jiga oray atuh Pak oray ganti kulit teu ganti ngaran angere ngaran nama oray poa urang pengajian teh ukur ganti baju ganti tiung teu ganti jeung hate-hatena nu goreng jeung dulur anger nu pasea ka salaki anger hohoak wae anger sirik ka batur anger geuleuhan ka sasama anger atuh nanaonan ieu pangaosan teh sing ganti jeung hatena dah sakadar baju ai baju mah lain identitas hate lain terus Pak baju itu lain identitas hate lain asli ya identitas hate sebenarnya mah aya dina ramah aya dina someah punten kalangkung ibu dara ramang bapak sararehat hayang lalajo jelema nu saperti kitu otak urang ge geumpeur lempang ti ditu ka ditu buat asa hila murek ngarewon mah menyambak mah hoak well dalamun di lembur ku aing dikitu nanda urang teh sadar lain pribumi ngeluh we api-api bari hate mah geremet aya naon sebenarnya bener padahal ya lamun bener ieu pangajian jeung Allah wayahna panitia isuk ngayakeun deui pangaosan nu ceramahna ulah ti luar kudu orang dieu anu deukeut hayang lalajo urang nah sajumlah kieu nu datang nyata cek urang oge padahal hakikat nu ngaran hirup tong sok ngahargaan jelema jauh hargaan manu deukeut ibu maot ditahlilan ku ustad nu deukeut ibu gering minta doa kanu deukeut ibu gering ka puskesmas minta diantar ku tatangga nu deukeut matak sok silih hargaan teh jeung nu dareukeut kuring mah datang ka dieu sapanjang hiji diulem dua dibayar ayeuna ge sakedeung deui balik beres ceramah ngeusan sok aya nu maot bejaan telepon cep nana aya nu maot deuk naon ngabejaan urang datang ge moal matak hargaan mata ustad setempat ustad nu deukeut ulah coba-coba ibu ngahina ka ustad nu deukeut komo nyebutna ustad kukut nah kuat nepi ka dianggap ucing tong sok kitu bener ayeuna era politik sing kalem sing santai sing tenang entong pa alus-alus nu urang ngewa-ngewa kanu batur nanaonan batur nu jadina urang nu paseana bener rek si A rek si B rek si C mangsa bodoh kun payakun kumaha kuciran we manusia mah sakadar usaha boga pangaresep da geus jadi mah anger ibu RT nu deukeut RW nu deukeut kadus nu deukeut tatangga nu deukeut matak geus we urang mah gera jaga lemur urang teu kudu ngudag anu jauh-jauh teuing matak rakyat mah geuning kalem we deuk politik ge adek nyoblos ngaran rese rakyat nah da can boga cobloseun heeh nya aya nu ngajorowok eueuh duitan nepi ka kitu-kituna eueuh duitan jadi rek dicoblos teh lamun aya duitan aing ulah nyoblos karena dibere duit si itu terek duit di mana komo rakyat loba
akhirna engke teh geus diuk dina kursi teh urat reret kana paokeun ditanya teh nah habat maok apan ngagantian urut merek ka rakyat jadi ibu doraka itu dosa. Kudu aya perubahan ulah juga orai ganti kulit anger ngaran teu ganti-ganti pangaosan ibadah kade ulah sakadar ganti baju ganti mukena tapi hate teu ganti-ganti padahal tuh lalajoan mah hileud sieun ku hileud henteu oh sieun kabeh jalma sieun ku hileud hileud cicing dina tangkal muntel dirina nolol jangjang ngaranna kukupu tina hileud jelema sieun ngewa kana hileud geus robah jadi kukupu kabeh jelema resep kana kukupu tah minimal ibadah teh urang teh saperti hileud mun batur ngewaeun ka urang geus ibadah jadi resepeun lamun batur teu akur jeung urang geus ibadah jadi alakur mun batur cua ka urang beres ibadah teh jadi cinta kunaon batur cinta ka urang lantaran nembongkeun akhlak saenggeus ibadah ulah bacaan salat alus tapi ucapan pereng keneh kata tangga alusna bacaan salat kudu katembong alusna ucapan saenggeus salat matak lamun bener urang sarolat moal aya dulur anu nyeri moal aya tatangga nu diomongkeun moal aya jelema salah nu dicarekan nah bacaan salat alus ucapan ge kudu tetep cicing dina kaalusan weh tapi da urang mah anger geus salat ge ai bacaan mah aralus atuh lako lam yalid walam yulad waduh hade pembacaan pas keluar ti masjid mah pan leungit kahadean bacaan ditanya ku batur ge ti mana salat atuh teh jiga sia kitu geus leungit eta teh bacaan teh bacaan salat alus kudu nembongkeun ucapan alus bacaan urang mah alus tapi naha dulur nyeri hate tatangga nyeri hate baraya nyeri hate di mana alusna bacaan salat lain sakadar dina bibirna tapi kudu dina katempo dina akhlak jeung paripolahna bener tapi ngarti gitu jelema nu kosong hate heubersih lalajoan tu daun naon kumaha ibu daun rag-rag teu bisa munian dunya tapi lamun daun napal kana panon ibu dunya moal katempo nalika jelema bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun jelema kotor hate beuki alus batur beuki rujit urang nempo balikeun aya naon dina hate sabenerna bisi ieu nu datang ngewa ku kamajuan batur aya nu geuleuh ku rezeki batur geura tobat imeh rek kitu wae hirup di dunya kumaha lamun urang mawa kageuleuh kasih eta urang maot can menta hampura kasih eta nu jadi beung beratna akhirat lantaran aya dosa di alam dunia nu can capat tepung ieu leungeun bener matakna bubar ti dia tetepungan dulur anu nyerieun hate hampura kitu basa maneh nyieun gedong urang nyebutkeun menang nyegik basa maneh loba duit urang nyebutkeun menang nuyul hampura naha make jeung menta hampura ngadenge ceramah nana gerhana kaharti demi Allah sok sieun isuk maot urang boga dosa keneh ka maneh ai kitu mah maneh geus ngahampura ma isuk maot ge bebas di akhirat bakal hampang naha pan maneh mere hampura ka kuring hampuranya wani nah hari nyieun dosana wani sing taranggung jawab ece tadi nu ngomongkeun urang tak ayeuna deuk ditungguan sok marentah hampura apal abdi ge telat 10 menit deui eueuh urang mantog nyaho urang oge bener bah oh bener tawayahna bisi jadi dosa buran beres ti dieu deuk ditungguan ku di imah nu itu geura marentah hampura jeung da araraneh atuh ayeuna mah ka ustad teh lamun ustad nu diudeng nu dijubah kumaha jalma sifatna nyuhunkeun pidoana kangopun ana nah da ka urang mah soloyong teh nyuhunkeun dipoto kuat eueuh nu minta doa heukeun bae daun rag-rag teh bisa munian dunya tapi lamun daun napal kana panon ibu dunya moal katempo jelema bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur
tapi jelema kotor hate moal bisa nempo ka alusan batur. Pangaosan ieu ge hampura disingareupan ku jelema nu hatena kotor, panitia bakal jadi sasaran. Naon pengajian kitu kalebar-lebar duit rakyat. Jawab panitia kumaha sia we gitulah. Nah teuing bener. Oh asli ieu teh grup naon ieu teh pasuk naon pasuk paguyuban sesepuh kali kupu ieu oh lain gamarna maung. Oh bener oh itu nya loba pasuk ibu paguyuban sesepuh kali kupu abah eta lain urang dieu atuh nepi ka jeung hohoak sagala teh da urang ge kadenge ngan nguji ibu bisi tunuh dan nu sabenerna mah paguyuban sesepuh eta hade tuluykeun ulah eleh ku jelema nu ngomongkeun, ulah eleh ku jelema nu ngahina, ulah eleh ku jelema anu nyaci sabab manehna cantang tuh bisa seperti urang. Lakukeun we ulang dina kaalusan kadar eta digoda ku si eta mangsa bodoh maneh lain urang lain maneh urang geura cicing dina jalan masing-masing teu kudu silihina antara urang jeung urang. Bener? Heeh, tah ustad ge kudu kitu. Nu di jubah, nu di udeng, nu di sorban, nu di kopiah, nu jiga ojek online wae kieu. Hayu urang bersatu. Sabab ayeuna teh geus loba godaan, musuh ti luar asup ka jero, ari urang teu boga kakuatan naon-naon. Naha ngadeun parasea wae. Budak geus embung ngaji, sabab budak geus nyekelan HP, dibuka teh geuning game online. Pemuda geus mung ka pangaosan naha kajerat ku judi online. Indungna sarua geus mung ka masjid mikiran hutang online. Akhirna tiung denai baju denai HP Oppo kana hutang babari poho. Matak cek urang Sunda tong hayang gaya kumu nanginyeum mun urang hirup sangsara ulah nurutan gaya jelema beunghang. Naha kacape hate kongkorong boga baju mahal gelang aya sirah mah lumayan lungleng meningge urang mah ala kadar we biasa-biasa wae teu boga kongkorong paduli teu boga gelang paduli teu boga baju alus paduli teu boga baju aluskeun bae nu penting ibu make teu boga imah aluskeun bae nu penting iuh teu boga kasur alus bae nu penting tibra da teu saeutik gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi si eta panyakitna setruk naha mikiran hutang kabang sabab sertifikat dilelepkeun kabeh daripada sok gaya hirup sangsara ai gaya hayang jika nu beunghar batur make kongkorong urang ge make kongkorong nu batur bisa dijual nu urang henteu naha tina lajada ladang tina COD anu koneng na teh kuat koneng pisan apal da di warna kongkorong tina lajada geranya urang teh ya salaku ustad kiai ajengan geus entong nempo metode batur entong nempo kana cara batur hayu urang hirup sacarana sacirina sabab ustad teh pan barareda aya anu ceramah nerangkeun bab karuhun ngagaduhan pasantren agung di Sumedang eta mah Abuya Muhyiddin sungkeun ku ibu doana aya deui nu ceramah teh anu make nada-nada sholawat eta mah ti Bandung ti Kutawaringin Kiai Haji Salimul Apip aya oge anu make jaket kulit make laken ongkoh ceramahna teh kupluk eta teh Epi Effendi sanes bandar hayam lol deui kuring jiga ojek online kurumuy deui pancek mah teh mak mah hayang ngulem ustad teh anu bisa curhat mamah dede mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi menyaburutnya teu usaha kumaha cek mamah dede kumaha maneh we lol deui pan anu lentong sorana teh lembut lentong ceramahna teh asup kana hate eta mah aagim ti geger kalong
saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, AA bisa hadir di tempat ini. AA sangat senang sekali bisa hadir di Karawang ya. Karawang itu terkenal dengan berasnya ya. Kenapa AA tahu? Karena setiap AA ceramah di Karawang pasti dapat beras ya. AA juga tahu ya. AA tahu Karawang itu gudangnya beras. Jadi AA yakin AA Nana juga akan dikasih beras. Mung sakitu. Ayang sakarung. Bagaimana ibu-ibu senang berjumpa AA? AA juga senang ya. Tapi AA harap ini pertemuan kita jadi alat untuk berzikir ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang tidak berzikir tidak tenang. Dan orang kurang berzikir kurang tenang. Allah akan menyelamatkan ibu bukan dengan cara ibu, tapi dengan cara Allah ya. Wilujeng lieur panitia. Sabab nu kudu dibayar duaan mubaligna. Agim ongkoh panjang anana. Tapi AA sadar ini bukan panggung AA, ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit ya, barudak pasok ya. Yuk assalamualaikum. Mamang ulam ceramah teh hayang nu bari nyanyi Roma ulam atuh. Roma Irama pan ceramahna bari nyanyi. Nada-nada Roma Irama adalah dakwah. Toong kata-kata Roma Irama selalu berdakwah dina nyanyi. Hiji sorana alus, beda jeung urang kerebek kieu. Mata Roma Irama malamun cetot ti Tajong, lamun ibu cetot ti Tajong, aduh, tah Roma mah lain aduh ibu. Cetot ti Tajong, aduh. Heumereun eta ge. Lamun bapak kaseblok cai, au. Roma Irama mah, au. Jadi aya nada piber di ditu teh. Gede sorana, alus. Lamun bapak, ya, geranyangu. Roma Irama mah lain hoak kitu. Ah nih, geranyangu. Akang lapar. Lamun kuring jadi kenek jeung si Abah alus, da si Abah gede sora, abdi gede sora. Bandung, Katapang, Karawang, dua deui ceu, meujeuh jadi kenek teh Pak. Kabayang teh Roma Irama jadi kenek. Bandung, Katapang, Karawang, dua deui ceu. Nengang urang Karawang beureuk heureuy. Dina beus teh ngadon Al-Fatihah. Mata Roma Irama ya jadi penyanyi da alus suarana. Aya kuring mah teu bisa. Mana dakwahna eta dina lagu. Hai manusia. Sing ocereug musikna sing ocereug. Hai manusia. Ananda bobodohan. Atau ai kitu mah kudu nempo Google. Kala atuh dek nempo heula. Heuh ari urang teu apal atuh. Kala naonnya judulna teh lirik lagu Karamat. Untung jadi teu wirang urang salamet mau HP teh. Siap lah. Tong tarik teuing dadana bisi teu kaudah. Sakieu we. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Tah sakitu we. Aing baru dapat segal di aya-aya atuh da. Ningang ibu-ibu geh-geran. Aduh, kaduh ngomongkeun Roma juk langsung tet cenah aya. Mong sieun salamun naon sora ditarik-tarik mere 50 lepar engke
tuh Roma Irama dakwah nate ku nyanyi kan we dakwah tongoge heula dakwah nate ku nyanyi mana bukti itu di masjid eling umat pan nyanyi itu teh muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh aya red setengah genep magrib ku nyanyi itu teh wujud kidamba mukhalafatulil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman samian lamun batur ka urang nyebut nyanyi dek moal dah heueuh tapi metode keur ngapalkeun bener heumeunang nyanyi teh pek bae asal alus ora ngan ulah pahili nada adan sing alus ngiblat ka Bilal bin Robah Allahu akbar Allahu akbar raoseun ngan di dia mah diberi adan nu raoseun lain ka masjid harees batak lamun bisa adan di Karawang ulah nu ngeunah nu goreng suarana nu kerebek Allahu akbar hudang jelema kabeh datang ka masjid lain deuk salat dengan gebugan nu adan ibu bisa dangdut bapak bisa dangdut silahkan tapi dangdut teu meunang asup kana nada adan tapi omongan ya dan hayalah sholat hayalah wah dicekek ku jelema teh nah rada gelo asa nya di Arab takbiran hade Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd asa Idul Fitrinya geblus teh ka Karawang Allah Akbar Allah Akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tangge mah wayahna barudak pasek pek kolot tuluykeun takbiranna kitu ngan barudak pasek dampingi naha bisi capeun aya ngaran pan napasna pondok Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas beak ay itu panjang keneh pan jadi etaha illallah makanya aya etah jadi itu nu teu meunang mah pahili aya Pak Kades di dia nu jalangan aya abah wakil oh siap ya ngawakilkeun ka Pak RW sabenerna Pak hirup mah ulah sirik ku milik batur nah nu jadi kades jeung nu jadi ustad da untung kana jadi ustad Pak jadi kades mah sok sambutan sajam da moal aya panitia mah jeung mere amplop ka kades tapi ustad sajam 2 jam balik teh pan kagagelan eudeuh ditampa heuda butuh naon maksudna teu meunang pahili tugas mun bukades mun Pak Kades pek tuluykeun jadi kadesna gerajieun perdes sejahterakeun rakyatna lamun ustad tugasna doakeun kadesna ajak rakyatna cenah ngamakmurkeun masjidna tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran tah bahaya teh dina lagu ge kitu lamun lagu dangdut asup kana adan
ngaji Quran alus ayo mebes kana karawitan pi omongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ngaji dilelepkeun kana karawitan dah hayangnya kayak atuh banyak orang alus we itu nah kaituna teh saupamihan telepat urang kantos tepang nada eta mah jamaah balik kumaha nyebutna rada gelo kunaon nyebutna gelo pahili urang Sunda boga sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran menang genah we dina sawer panganten bah kitu ngan ulah dipahili jeung al-fatihah ulah depon maneh barudak paseuk der ngimaman bikeun ka ustad imam ulah ku budak paseuk ai budak paseuk beureun poho nada mangkaneng di tukang jamaah aya 80 eta pelebah al-fatihah jiga sawer eta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Haye gereret ka tukang daun nu amin jujungkelan kabeh jelema. Jadi ancurna hiji perkara lantaran dicekel ku lain potensina. Kahar teh surbira. Tuh. Taya muludan bari hawalan. Maulid teh meeling kalahiran Nabi di mana-mana ge nu ngaran maulud meeling kalahiran Nabi perlu umat Islam eling kana kalahiran Nabi lain perlu deui penting piraku Nabi nyaah ka urang ari urang teu nyaah ka Nabi urang kikian teh teh nembongkeun sifat nyaah sifat cinta ka kanjeng Nabi nepi ka Nabi rek maot ditahan heula Nabi bertanya hei malaikat ari umat kami dicabut nyawa bakal nyeri maka cek malaikat leuwih ti nyeri naha baradegong ya Rasul umat anjeun mah urang ngaku Pak ai urang heuh baradegong salat subuh dititah 4:30 datang jam sabaraha heueuh we geuning salat lohor titah jam 12 datang jam sabaraha oh pai bener nya malaikatnya ku hade titah asar jam 3 datang jam sabaraha titah maghrib jam 6 datang jam sabaraha titah isya jam 7 datang jam sabaraha berarti bener malaikat umat anjeun teh bedegong ya Muhammad kumaha ceuk Nabi bikeun ka nyeri sakarat umat kami kasaha ka kami kanu ngaran Muhammad sabab kuring kami teu tega lamun umat kami nyeri dina sakarat artina Nabi nyaah ka umat piraku urang teu nyaah ka Nabi piraku urang teu cinta ka Nabi ngayakeun muludan meeling kalahiran Nabi ieu teh tanda yen urang teh hayang resep deudeuh nyaah ka junjunan urang Kangjeng Nabi sehingga lahirna diinget-inget salalawasna bener ibarat ibu keur beger ka salaki kan selalu ingat bener ya heuh baheula pan ayeuna mah geus paroho nyaho urang ge mun panganten anyar ingeteun keneh aduh pokona panganten anyar mah jiga nu hareueuh we heula mau makan panganten anyar coba geus kolot kieu gara barang lebok ketika seseorang mencintai seseorang maka akan selalu diingat mau makan teringat padamu mau tidur teringat padamu mau apapun teringat padamu kekasihku ku menangisku karena rindu ku bersedihku karena rindu aku rindu padamu teng 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 teng
Benernya cek ibu si eta mah cenah cara mana teh pikaseureun paduli ada cara urang atuh. Nah ada sadar ya di Karawang Indonesia lamun ceramah ada seriuskeun hampura bihun aya kesan betah bihun hayang balik ke tadi oge. Bener. Kusabab kuring apal ieu teh Karawang, apal kuring di Indonesia, maka di Indonesia mah ceramah teh kudu loba metode. Minimal atuh ulah lalajo dangdut di jam 10 nepi ke jam 5 betah kajian beteng lapar ditahan diajak balik usaha lagi hayu balik engke rame keneh minimal atuh dina ceramah boga rasa betah teh kahartos. Jadi kuring kikituan teh hanya sebatas metode wae. Mun hayang serius tah mun ibu hayang serius ulemna nuli ka abdi keur pasea jeung pamajikan moal teu serius ceramah teh jigana nempo ibu-ibu hayang nyekek we. Ya. Maulid Nabi Muhammad dek mi eling kalahiran Nabi tapi urangnya ulah poho bahwa ayat Al-Quran menekankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dina Al-Quran geus ditempokeun yen satemena di diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat picontoeun pikeun urang jadi ngayakeun muludan ulah hanya sebatas eling kana lahirna Nabi tapi urang ge kudu eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Kahartos ya. Me eling kelahiran Nabi budak ge bisaeun, budak paur ge bisaeun, budak SD ge bisaeun. 12 Rabiul Awal, poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Apal kabeh, tapi hiji anu cantang tu apal kalahiran Nabi, cantang tu apal akhlakna Nabi. Jeung cantang tu bisa urang nurutan Kangjeng. Bener ya? Yuk atuh urang lalajoan. Nabi datang tatangga ya Rasul ieu kami boga anggur mangga keur anjeun dituang anggurna ku Nabi gigireun aya Siti Khadijah tumanya ya Rasul nah hateun nawisan abdi biasa nama anjeun aya tuangan teh inget ka abdi nah hatos hilap ka jisim abdi ngaran awewe atuh Bu lamun ku bapak teh ditawaran dahar teh ngajengilek teh Siti Khadijah ge kitu nah hateun nawisan kumaha ceuk Nabi lamun ku kami ieu anggur dibikeun ka anjeun sok nyieun nyigeung anu merekna sok sieun nyigeung ka anu merekna nah mah kejeung nyigeung Hasyim artina simpulkeun ku bapak simpulkeun ku ibu akhlak Nabi ngahargaan jelema nu mere artina Islam dibawa ku Nabi ngahargaan perasaan batur tuturkeun ku ibu tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong ngomong-ngomong kongkorong ka jelema nu teu make tong ngedeng-ngedeng geulang ka jelema nu eueuh kagableg hargaan perasaanana atuh lain kikituan wae teuing. Entong loba ngomong pangaboga teh ieu teh kongkorong teh 40 gram kumaha ceuk tetangga anu amek saha nu nanya pan jadi genok Pak. Islam dibawa ku Nabi menghargai perasaan orang maka Islam nu dibawa ku urang ge sarua kudu bisa ngahargaan perasaan batur ulah wani-wani barang dahar dihareupeun jelema nu teu barang dahar bener ada kade ulah anu nyapek sabab urang acan si bapak keur ngarokok euy ulah ngarokok sabab urang acan udud abdi pan teh acan gaduh istri ibu ana mah kejang keprok da lain kebanggaan atuh teuing abdi acan gaduh istri tadi teh rada kasigeung ku barudak paseuk teh da kieu cenah ngomongna teh Pak Ustad cenah damang cek simkuring teh alhamdulillah kumaha Kang sae juga aya nu kieu abdi ge cenah pun bojo sehat jeung ieu teh urang kumaha maneh rek kering rek sehat ge nah eta mah panas urang tong nyaritakeun pamajikan ka jelema nu can kawin tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga tong nyaritakeun gedong ka jelema nu imahna butut bener ibu teteh penyakit hati jadi Islam dibawa ku Nabi ngajagaan perasaan batur Islam dibawa ku orang melain ngajaga perasaan batur kadang-kadang ngaruksak perasaan batur hiji tak eta anu kudu dicontoh teh dua ngingkig Nabi Muhammad ka masjid di tengah jalan aya jalma an Yahudi anu lolong ieu teh cerita teh populer pa di mana-mana Yahudi lolong Nabi nyamperkeun ceuk Nabi lapar anjeun nya kusiwa tuangan dicanak dihuapan eta Yahudi anu lolong
nges dihuapan peletuk Yahudi ngomong anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad tukang sihir, Muhammad jelema teu baleg, Muhammad jelema teu ecreg. Kabayang teu lamun ibu barang bere tuluy ibu dihina harita keneh. Isukna Nabi nyamperkeun deui dihuapan keneh beletuk we si eta ngomong 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ladang muludan eta moal kabawa ku urang. Ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus ladang muludan teh alus. Kumaha bapak lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak nyaci bapak deuk mere deui moal Pak. Alus ladang muludan teh hade atuh lamun kitu. Hade pisan. Eueuh akurna hirup teh. Tinggal tanya tah nanagerana eta kitu bebengok maneh lain ngocobrot wae. Lamun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi eudeuh mere deui level abdi adalah penceramah hatena rada leeh saeutik deuk ibu deuk mere deui ngan tungguan saminggu lamun si eta ngabudah tuluy ka rumah sakit berarti diracun ku abdi. Ladang muludan teh akhlak Nabi can aya di urang karek urang eling kana kalahiran Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng Nabi bener. Matak boro-boro lalajo batur anu tara muludan tong sok ngomongkeun jelema nu tara muludan keun we sacarana sacirina balik ka urang oge ibu oge bapak oge osok muludan cantang tu beunang akhlak tina ladang eta muludan bener sadel atuh da maot Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar tampil kadiekeun tuangeun lain dihuapan Pak ku Abu Bakar mah dibawalkeun Yahudi keur calangap lep dibawalkeun kumaha ceuk Yahudi ieu mah lain anu biasa mah ditatap diusap bari ditanya lapar jeung henteu nah ieu mah janji bebuskeun wae kana bahang maka ceuk Abu Bakar kuring lain nu biasa saha nu biasa Muhammad Yahudi lolong ngahina ngaledek rujit ka Nabi mendengar kalimat Muhammad nyuuh harita naha sadar yen Nabi anu minyaah dirina yen Nabi nu ngajamin dirina akhirna asup Islam harita keneh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kerennya cing atuh nu katilu sugan nya sugan da pesimis urang boro-boro ibu kuring geus ngomong wallahu alam heeh nu katilu Nabi ngingki ka masjid di tengah jalan diceblok ku tai onta peran cucut awakna wangsul deui karorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we cing ibu lamun salaki ibu teu tulus ka masjid lantaran aya nyeblok eudeuh jiga Siti Khadijah ibak deui we paling ge kieu ceuk ibu kunaon teu tulus ka masjid aya nu nyeblok ku saha ku pemuda paseuk kumaha tah ceuk ibu tah bedog kadek jelema kitu mah lawan eueuh kawani teuing hirup teh miuni hayam kabiri kira-kira maneh eueuh kawani kedek neangan RW kumis badag kitu adukeun hayang nyaho kitu ngadon pi omongeun urang manu diuli tapi tinggal Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul hebatnya isukna Pak Abu Bakar bertanya ya Rasul di urang teh aya nu udur saha tuh itu imahna ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longo andai kata salaki ibu aya nu nyeblok tuluy aya RT ngabejaan anu nyeblok salaki maneh gering ayeuna teh kumaha ceuk ibu bejakeun dorakati salaki aing matak ulah kumaha wani tuh modar ieu teh ari urang umat Nabi Muhammad lain kitu eta kuat dendamna modar paur aing mah urang Karawang kuat karereng kieu modar tuh oh meureun ibu teh milu gereget gitu Nabi mah henteu sugan lemek sugan nyarek urang longok atuh datang ka jalma nu gering anu geus nyeblok cara nagi kuat indah ceuk Nabi anjeun gering nya sabaraha poe 3 poe kumaha ceuk Nabi sabaraha beak duit 300 lamun ku zaman ayeuna kumaha ceuk Nabi kusbol ya digantian ku kami urut berobat didoakeun ku Nabi lahirna dibere duit batina didoakeun jareg-jeg nangkep ka Nabi geblus kana Islam ternyata Nabi Pak hebatna luar biasa anu cua dipika cinta
anu geuleuh dipikadeudeung anu rujiteun ku nabi ngadon disampeurkeun bari dirangkul. Apakah urang geus seperti kitu? Nyaho urang. Nyaho. Lamun dengan ka urangnya urang dipegat di jalan tuluy si eta gering wah mau teh datang ka ditu lain dek ngomong naon mau teh karasa rauskeun watak tong wani ka aing karasa mau teh kitu urang mah bisi kurang balad nah da barudak paseuki balad urang hayu urang ngabring urang nyebut karasa jadi sadar banyak urang muludan teh karek samet eling kana lahir nabi can eling kana akhlakna kangjeng heuh bener kunaon ieu wilayah naon teh Bu? Hah? Ngaler kupu Kalen Desa Bojongsari eta nu geunaheun Desa Bojongsari kunaon ieu orang Bojongsari maka jeung inget kakaruhun nepi ka aya ngayakeun haulan nu ka 2 tahun kuring yakin teu kudu loba ngawangkong ibu jeung kuring tong ngawangkong barudak paseuk jeung kuring yakin kunaon urang inget kakaruhun urang pasti abdi yakin karuhun urang neuneun kahadean di tempat ieu bener ieu teh tuturkeuneun ai haulan teh inget kanu geus teu aya nepi ka geus 2 tahun masih kan diinget masih kan ngayakeun acara haulan inget hayang ngadoakeun ka jalmi karuhun urang tempat ieu anu tos pupus di alam dunia sing ditempatkeun di tempat nu pangsaena sarta tuluykeun ku urang nilai-nilai kahadeanana inilah makna haulan lamun aranjeunana baheula nyumbangkeun harta tuturkeun ku urang sing nyumbangkeun harta lamun baheula aranjeunana nyaah ka yatim tuluykeun ku urang sing nyaah ka yatim lamun aranjeunana baheula taranyeun pi omongeun tuluykeun ciptakeun perdamaian inilah makna haulan dina kahirupan mata kuring yakin Pak ibarat kieu lamun aya jelema nu nulungan ibu tuluy maot sedih teu sedih panggih jeung kuburanana berbeu cai panon ditangkep ongkoh nalika aya si bapa eta mah nalika aya barudak paseuk mah eueuh yatim nu teu kasakolakeun eueuh miskin nu teu kabantu andaikan ieu barudak paseuk maraot kabeh sedih teu Bu beda jeung bangsat nu maot Pak bangsat maot keung ibu ka kuburan henteu maka jeung keung ditangtang sakalian keur hirup sia eueuh kawani jeung aing ayeuna mah dijejak ku aing karasa ternyata manusia salametna di akhirat gumantung salametna di dunia cilakana akhirat tergantung cilakana di alam dunia alusna akhirat ternyata gumantung alusna dunia hadena akhirat gumantung hadena di alam dunia mata karuhun urang ieu teh hade maka paingan atuh para pemuda ibu-ibu nyiptakeun haul sabab eling kana kahadeanana lain sakadar eling kana lahir nabi tapi eling akhlak nabi lain sakadar eling kana karuhun urang tapi urang ge kudu nuluykeun hanca garapan lalakon perjuangan karuhun urang ibu gerarwi ngusan da kating betah kene hoyong dugi kata Bu sabaraha oh dugi ka Isa ibu saksian ayati barudak paseuk nu hoyong dugi ka Isa ngan sorangan ibu wungkul urang-urang mah urang baralik keun we si ibu eta cenah sorangan nepi ka Isa sim kuring nana gerhana keun bae tong disebut ustad keun bae tong disebut kiai tong keun bae tong disebut ulama da kuring mah lain teu pinter teu bodo-bodo acan la haula wala quwata illa billah sabab kuring yakin bisa jelema dibisakeun alus jelema dialuskeun daek jelema ge didaekeun hadena jelema ge dihadekeun atunana gerhana lain bisa tapi Allah nu ngabisakeun lain ibu anu daek tapi Allah nu keur ngadaekeun akhirna urang sakabeh urang kosongkeun awak urang leungitkeun awak urang hadirkeun Allah taala leungit dirina datang Allahna entong ngajugjug anu jauh entong neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana hakikatna manusia asal ti Allah kudu mulang oge ka Gusti sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah aturkeun ka karsana urang sadayanya eta Bapak Ustad Lanagahana anu parantos masih tos agamana, mudah-mudahan urang sadayana biasa ngamalkeun sehari-hari